Pambebat. Jodoh pati batnya cilaka lain urang anu boga pangeran anu ngatur. Oh, ya jelas atuh. Oh, nyaho dunungan urang. Ti dituna kayak gitu. Oh, dituna kayak gitu. Dunungan urang bakal manggil jodoh. Anu kamari ku urang dijanjian di warung teh. Nah, eta pan cocok pisan. Anak complong. Anak jomblo. Set. Eta mah udah mau juragan bungun jauhin beuk ya. Ya. Ada kabar asli pamajikan sih. Oh nya. Berarti urang oke malam Minggu Datang ke imahna. Emang complong. Lamar. Oh. Jadi naon teh istilah nama nyemangatkeun ka juragan. Ka juragan. Oh. Set. Calager maneh. Alhamdulillah sehat. Syukur calager mah. Ya cager-cager we atuh. Oh cager. Pantes pisan ya. Cocok banget. Cocok banget jadi pengantin deh. Eta ngomong-ngomong kumaha urang basa urang di warung teh. Nyanggus eta cocok banget ah. Tinggal ke urang koordinasi jeung bapana we. Mana mah kukuring gede salusur keluargana ke. Oh, keluarga baik-baik eta mah. Eta teh. Oh, bapana ge ketol salatna ge. Ya eta Tukang ibadah. Cocok buka minantu aku ber. pokona keur saya. Saya teh bacomplongnya. Cocok. Bacomplong lamun boga menantu saya. Oh, nya cocok wis. Hayang naon kok mau teh dilaksanakeun. Nya teu kudu. Jeung naon harta banda Nya pangbeungarna duda. Wih, keren. Can. Jadi maneh ngerasa atoh meureun. Atoh. Ngarasa bunga, ngarai boga dunungan rek boga pamajikan katampak pi pamajikan nanti lain anak anu sak. Oh, lain anak jore-jore. Anak jore-jore. Sajaban nanti manehna ge jelema aya. Adu-aduan jelema soleh eta mah. Jadi wajah jeung wajah. Ulah ngalakon wajah jeung Tamaga. Mau eta gitu. kata mah cocok pisan. Ngar urang teh eta teh di tempo urang sapintas lalu Budak teh. Eta mah aduhai Bising juragan teu kuat nyambat. cuman kamprok di eta teh ya. Aduh warung harita. Cocok pisan. jauh balap Itu pokoknya mah. Cocok lah pokoknya mah. Pak Comblong tuh, Pak. mana Tuh, Pak. geron Pak Comblong. Hei, iya, Pak. Aduh, perlu ada apa? Ayo, sini tuh hal. Eta juga dari wae. Di mana wae ya? Ah, boleh di pasar. Pasar. Putar-putar Hari ngeling-ngeling ya. wih jangan ya pilih eta. Buset ting balon di itu. sini Pilih Ical. Cari pur. Cari. Sok. Ayo bener dia. Ayo kembali dia. Itu. Alah teh ieu alasan uja di baru bisa wah biasa we keur karumpul baru da di pabrik teh nuju diliburkeun we heula gitu heeh Ada karyawana kamari demo, Pak. ulan. Keur demo budak karyawana. Oh, si ibu ke kamar demo. Oh, demo. Demo masak tuh mana? ngobrol-ngobrol terus gimana itu Pak Abah Comblong teh Witi pasar, itu toko teh nu ngantosan. sareng ibu di toko Si Ambu dah kamarnya di ditu wae. oh ambu teh Oh, di pasar Taragasari. oh caket atuh Tadi dinya. Kapolres kieu nyong. mohon Sapalina toko Ibu Hajah Nawi di dinya. eta teh Oh, sapali abdi mah di dinya. tak Sapali di bali eta mah di dinya. oh jadi sapali gitu sapali Nya, abdi kan di dinya. yuk Ibu Hajah kenceng Nawi amat di sih dinya sapali. Pak punten ulah kenceng teh Pak Oh, Bapak teu budak enggak? Enggak, Pak. Tarik Bapak. Sanes Bapak ieu. Nah tuh. Ya dunungan abi ieu. Juragan. Juragan. mohon Pak Iya Bapak Gober teh iya. Bapak Gober. ada Pak Nembe ningali sudah. Oh, iya mah sering katingali ya. oh tah ieu teh ajudan abdi Pak Ayo Dunungan nanya dia, duanya. Oh iya teh. Dunungan. Oh, nyamohon aduh. abdi anu ngagaduhan PT Krokoping ya Bener. Kopi. mohon Saya. Terbesar se Asia. Nembe nguping nyamunya. Nya kopi. Punten Pak, ngobrol-ngobrol ari Bapak gaduh putri gitu. Bulan putri. Anak maksudnya anak. Hah? Anak bukan Ini anak. juragan abi ya, Pak. Oh, itu. Dunungan abi. Neng. Oh, si Neng. Mohon. Gaduh hiji-hijina. Aduh,
Manja pisan Eta teh, palingan atunya rada ilah gitu nya nih mohon. Iya Iya, iya gendungan abdi, Pak. Iya gendungan abdi. nya. Eta teh masih kena iya Pak. Ulan? Lengoh gitu. Oh, nya pasti atuh. Cacan aya nu gaduhon. Eta teh. Cacan. Ya dengan abi ya. Badan abdi tuh, Pak. Dane supami teh acan gaduh mah. On. Kitu ge lamun Bapak Complong Ridho gaduh minantu abdi. Oh. Nya eta putri Bapak teh bade dilamar, Pak. Tah, ambu kumaha eta ambu? Aya si Neng mah geus pendak, jeung si Nengna mah geus pendak. Oh kan teh pernah. Atuh abdi moal nyari oski atuh, Pak. Itu. Itu, kalian tos janjian malam Minggu bari ka bumi. Ya ambu karareung ambu. Oh, ulah, tenang. Abdi, Pak. Nuhun Pak tenang. Kinten-kinten nak gitu Bapak setuju itu sareng ambu. Nah, Gaduh minantu abdi. Bulan. Kumaha? Oh nya teu langkung ambu eta. Ieu mah sakantenan ngalangkung ka bumi abdi. Dari atas tuh direncanakan malam Minggu teh bari ka bumi. Oh, gitu. Mohon. Mari tos janji. Itu janji si Jeung Neng putri Bapak ge mari tos janji jeung ambu. Kan teu pendak Tuh ngobrol. Amun atos kudu dibacakeun deui atuh. Ya ambu apaan anak urang mah ka mana-mana lah Ya, Pak ya. Nyari emang rek bebeja ketuliar. Oh nya sana da apa mereka mana lagi sok kawartos Kita teh anak Pak. Tak gitu, Pak. Mohon maaf atuh pami karesan salira bade karo rokok jadi antos gitu. Nah, itu ge hari ambu teu kaberatan. Nah, teu ambu kan teu baratos sakieu buktina. Aku sakit abang. Berat mah ambu. Gitu nya. Bari amang ka bumi mangga. Mun emang sanajan teu eta ge abdi bade ameng. Ulah kaget. Soalnya aya ka bumi teh ulah kaget. Sarantenan malam Minggu kali itu hobi naon hobi. Abdi mah kana mancing. Kalau mancing, atos disiapkan, Pak. Atos disiapkan. Mau diempang gitu. Atos disiapkan pokoknya tenang. Sana Nya siap. mancing lauk gitu di balong. Mun ngapai dah? Ngapai, Pak? Ngapai? Panjang. Balongna panjang. bisa. Oh berarti berenang bangsa 10 meter. Lebih panjang. Panjang. Ayo mancing di mana tuh? Mancing Masih Citarum. Saya Pak. Ayo ka hobi mah terus harus disebut ke kumaha we dah. Aduh teh. Pokoknya Bapak lamun ngagaduhan minantu abdi, tenang. Nah, ambu kumaha? Tenang teh maksudna kumaha? Pokoknya ibu hayang perusahaan naon ku abdi dilaksanakeun. Hayang muka toko naon. Nah, abdi mah hayang toko tuyul we kayak aja teh nya. Toko tuyul. Iya. Anu kamari urang muka tuku naon? Toko buta ijo kan? Sana teh menuju di kuring. Hayang dipangmukakeun ieu cenah pasar kulinyoy. Oh, nya. Kulinyoy. Tenang, Pak, tenang. Mohon saya. Seserahan geus siseueur. Mohon. Itu Tah, ke dinten Minggu sesorean abdi ka ditu. Ayo mangga. Nya, Mangga. antos we kasumpingan abdi. Ayo Gitu. mangga. aduh atuh muni ngada repot abdi atuh inter Tang ge bubuahan kanggo nyugu di bumi. Ya mah ala kadarna lah Oh, gitu. gitu. Kayak dikirim bangsa opat kontainer lah. Opat kontainer. Opat dah kali opat. oh jadi opat kontainer gitu Oh. opat Lima. oh opat tiga oh opat tuh sakit aja oh nah sakit mah lima berarti seuran lima nya Seuran lima. opat berarti gitu Oh. opat kontainer kira-kira kadar mah Pokoknya membayangkan lah. oh nyakin saya tuh mohon Mohon, Jadi Pak. tinggal membayangkan. Nah, eta. Bapak mau membayangkan. ambu maksudnya ngabayangkeun kumaha opat Ngabayang. kontainer Nggak bayangkeun abang, sok bayangkeun we Bayangkan doang. opat kontainer bayang. kontainer mah teu aya gitu bayangan unggul ngabayang doang Apa periogi bumbuahan? mohon Nanti ngabayangkan aja, tenang aja. Cik urang bayangkeun heula coba kusupan gitu tah. eta buah sa kontainer kira-kira Oh. kumaha tuh Tiba-tiba mah darah rontok gitu alit teh. Pokoknya mah rombong nalit. Alit tadi mah. Bayang, kone bayang. Mangga atuh saya kirasan ambu ya Aya tuh makanya mangga aya di atas pisan yang di bumi ya. Mun mangga. Balik itu. oh balik lagi akuratnya Mana ya ayo. Ayo mangga. ya mangga Ayo assalamualaikum Waalaikumsalam. ada buahnya bubuhanana sanganan Bayangkan deh. Buset, teh calon metoha.
Iya. Ya begitu jadi, Heeh. mitoha, pangmelikeun obat pelangsing Supaya kumaha? supaya leutik. Anakna pada leutik. Anakna. Oh, anaknya mah leutik dong. Awakna gitu. Jadi perjuangan orang teh sia-sia. Sia-sia. Tika urang ge urang ngaluasan. kaditu rencanakeun iraha brungna, iraha pertikahanana. Ah. Nanggap hoyang golek, hoyang modolan teh. Anu gimana teh? Anu jadi luhur TV. Waduh, bener itu. Kalang edan. Pokoknya tanggap. Anu kitu. Sabaraha duit tanyakeun ka produser. Oh, tanya. Rame. Tah eta, saya mah eta bener. Ayo urang kadita. Heeh. Oh, ira sih. Nya minggu. Nah, ayeuna meureun maneh. Oke. Nya baralik-balik heula tempat siap. masing-masing. Oke. Heeh. Ulah nyiliburi. Oh, enak kuncuri. Sok, ayo. Oke, siap. Oke, disamper ku saya. Oke, siap. Dibel we dibel. Ya, tenang. Bos. Ayo. Jangan. Heeh. Sip lah. Waduh, kakarak ya di dia laksana. Ya, bol, beres, tenang, bol. Nek. Iya. Iya. Oh, Ayo kan. aya. Oh, calik-calik lah juran. Juragan. Oh, dunungan. Obos, obos. Aya tamu kita bejakeun. Siap. Antosan ya. Mangga. Hah? Bikin herang aja. Oh, Kapan nyamun orang rek datang? beda. Cocok. Beda rada ngageter. Deg-degan ya? Deg-degan. Beda jeung nu mana ya? Oh, beda. Pas tunggulan. Aya ta. Kamu aya tamu. Mangga aling. Aduh. Wilujeng samping, wilujeng sempit. Anu nganterkeun eta kamari aya ka dia? Ulan. Nu nganterkeun itu Buahan. Atos, mali 2 kontainer. Ada ramunan nih gua ambil teh. bisi nyasar. Calik-calik hayang mangga calik. Eta mah tibang ala kadarna lah. Mohon bios ya. Katampi. Eta meni asam, amis, kadang-kadang pahit. Emang mesen abi gitu. Rupinya eta nya. Rupi. Eta teh ayo dirasa-rasa teh keset lila mah teh. Keset kana hate gitu. Tinggal uang dapur teh acan. Ulan. Uang dapur teh acan. Dapur? Mau uang dapur, masuk aya uang dapur. Oh, nya, ai dapur mah aya. Ya eta uang teh acan. Oh, mohon. Dapur na we urang gonya. Oh, saya. Parelekeun tanggal. Nah, eta jadi datang ka dieu teh abdi teh nya ka hiji Mohon. anu sakumaha di jamikeun teh. Pos nu teu ngarti wae. Teh karasan tadi kan diemutan wae. Si ampuna we pangaosan teh. Atuh abdi we di pasar di kamari teh nya. Terus ka dieu teh teh bade lalasan ulah di bumi. Mohon. Karasan aya di bumi atuh pendak pisan. Nanti masuk ngaos wae. Oh, ieu teh nya. Oh, ada ai si ibu mah da atuh da. Jadi sering ke masjid we, Bro? Ai abdi mah sering ibu masuk ka pangaosan wae. Oh, pengawasan dia biasa gitu. Mohon malih mah. Mohon pami di Masjid Taklim anjeunna nu ieu gitu. Ceramah. Kan? Ceramah. Tara aja ceramah ka gogorowokan. Saya tapi saya. Oh, dia ceramah pasana. Ya insyaallah lamun Bapak terus gaduh minantu abi, ieu teh acan aya masjid, Pak. Sementawis masjid mah dacan ieu nembe aya mushola 3. Mohon. Masjid mah dacan aya. Kangge urang bangun. Oh, saya nuhun pisan nuhun. Si ibu kan ngaberitakeun. Aduh, ambu, ieu bakal boga minantu ieu soleha ya. Soleh teh bener-bener si soleh ieu mah. Si pisan lah. Nah, eta. Si ibu tukang ngaberitakeun upami aya nu kamaotan. Atuh ente sama pikiranna.
Nah, eta Pak, abdi teh ka dieu teh nya Abah ya gitu ya. Punten dia disebat Abah ku abdi. Bios jang, ujang, ujang. Oh, abdi. Nyata gitu jang gitu. Nyut ujang kaki-kaki. Nu penting mah kekayaanana Pak. Oh, saya. Ini terada heran itu Pak. Kulan. Hari murang kali nama Alit gitu dari Indonesia. Duduk kumaha akhirnya. Mohon jadi itu si Neng teh meni aduh meni eta pisannya. Eta teh aing ngaranna mah ngalah ka ambu eta teh budak teh nya emang ge. Enten emang pupukna teh alhamdulillah kitu tah. Hah? Malah ka ambu. Hah? Bapak sok eta ah. Geraku Abah. Geraku ngalah ka ambu, meureun ngalah ka bapak meureun. Ya gitulah. Nya ka ambu nya ka apa we gitu tah. Non. Udah saya gitu dah. Mohon dah. Kuat. Sing. Gitu dah. Itu udah beli kuat. Alah eta mah. Kita Spanyol. Nama jodoh. Kira-kirana 1 jun teh gitu Bapak. Ai abah mah jeung si ambu 1 juta wae. Mohon. Eta kira-kira na moal hanjakal. Ih, wah jangan lagi. Hah? Karena mati. Ya bujur hayam mual. Nah itu ai kitu teh mah cek peribahasa teh mah benernya mogok magi gorong. Neng Lenyong. Eta kitu nya lengong. Tapang na datang na ka dieu abdi. Paling ge meureun bade tuker cincin gitu. Tah ai masalah tuker cincin mah teu kedah lah kitu nya. Mohon. Lain mah urang jateungkeun we urang perakeun heula si Neng. Ya, mohon. Cocok sareng dengan mudah-mudahan cocok gitu. Ya, mangga. Cocok pasti. Tapi ya ulah dipulangkeun deui nya. Oh, kira aku kudu dipulang ke deui dong. Nang beli dom. Kudu dinyanya ah. Oh, nya pasti Bu, dinyanyaham Bu. Soalnya manja pisan ya. Ya benten katingalin aja gua abdi atuh. Nya ambu atuh sauran si Neng atuh lah. Neng. Arak. Neng. Bade ieu nya. Ya. Pokona mah ulah kaget, ulah reuwas, ulah dibalikeun deui. Oh, apa tenang. Punya anak kami. Neng, ka dieu Neng. Ayo naon Abah? Iya aya nu erek kita heuh. Nyaheun ka urang. Sip ye. Jadi juragan awewe. Rawas nih. Macak. Enak nih kamar saya. Si bapak eleh abah comblong ini nyaheun ka urang. Udah pas. Orang tidak ada. Kalahkan saja. Saya dong nama lintu. Anak nama gitu. Ya Jang. Kira-kira na moal hanjaka bener. Mohon jakal abdi. Terus kenal ka anak abah. Atau apa ndak kemarin apa di warung? Tah ieu anak abah mah iya tah. Abah iya. Iya. Neng tah. Ya neng kawin jeung iya, Bu. Sabar atuh. Ayo meuli kawin di oge. Kira-kira Tah, calik di dieu tah. Aduh kira. Tah. Aduh bahagia. bahagia. Teuing. Ya, Barcai Neng, barcai. masih. Sok eukeut keulan. Beli kaget. Abah. Mana Jang? Iya anaknya ya. Iya. Kasalak abah. Kasalak. Iya anaknya iya. Abah. Anak abah. Abah. Abah diguyur-guyur. Kunaon? Anak abah. Oh iya anak abah mah iya. Anak apa? Emang anak abah anu mana emang? Ya cina lain. Iya jijina. Lain loti. Anak abah. Leuti da mah tukang warung ya. Warung apa hong ya? Boy kamana isi yang dinya? Sok nanya ho. Cing, Apa tadi hayang wae ka? apaan mau dipulangkeun? Hayang kau. Artinya asok dinya. Tong dipulangkeun. Tong dibalikeun deui. Ah. Ambo. Ya tukang warung aneh warungnya. Tukang warung ya mana tukang warung? Puya. Kalau abah kira Keplong ieu cenah. Belakang ieu. abah ulah rek nipu bah. Nipu ya. Kira nipu kumaha maksudna? Hah? Abah ulah rek nipu. Apa nanyakeun anak abah? Anak abah. Ya iya. Iya Dewi, anu gelis. Tah. Oh iya. Ulah nipu saya, pulang anak complong iya tapi lain. Mana? Tadi ngomong Waduh. Naon maksudna? di warung teh bahasa di warung.
Di warung naon di warung arep bayar hutang. Tagi we, tagi nyoy, tagi. Urang mah kada bayar nagih hutang. Lagi hutang ka dieu urang mah. Maksudna kumaha? Tenang, hutang masalah hutang tenang. Oh, maksudna kumaha? Iya di warung pan orang nanyakeun. Aya hiji wanoja. Aya waktu juragan ngopi aya anu jajan anu meuli kopi. Heeh. Eta anu dibayaran Apa cek teh. saya teh nanyakeun. Heeh. Eta saha? Keluargana Kacomplong. juragan complong. Oh jadi anakna. Lain. Ay anak. Ya abah, anak abah anu aslina mana? Iya. Ari itu anu ka warung. Anu ka warung. Tias kemarin abang pembantu urang. Lain dan. Iya. 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 Atuh ieu mah pembantu kuring. Pembantu. Ya ieu mah tah anak kuring ieu. Uing mah maksudna ka dieu abah lain ka bedawi. Dewi eta ya anakna juragan complong. Ai sugan teh itu anak abah teh. Eta pembantu.